Iya ginanya budak yang ada di perem. Tungguan saya tidak datang. Saya belum siap lain mah. Iya. Bapak, Nanaon nyeblok abi tuh guna gawe. gablet pemuda tamu. Ketara gawe nanya kemana di bilang teh. Di pegawaian yang kawin gara pikiran teh. Ari tita gawe keduh. Dek ngopi pikirana kayak di parabanaon gak tahu wena. Dieu aing capek teh puguh ieu. Hirup ya Allah. Nah, ari hirup nalaksa kieu na. Semang tahun-tahun ngejomblo. Yang kawin umur geus kolot. Nya kunaon urang teh? Soleh geus urang teh. Betol salat geus. Ganteng ge geus da. Atuh kumaha itu si galian dos sarap kieu. Dibandingkeun jeung orang Korea mah beungeut siga naon wae, sabak-bak ku bedak lalaki-lalaki. Ih, aing meuni geuleuh tungsing meuni ka dieu lah. Kasapiana euy. Kemana euy? Praream saya komomen mau digawe kan mau. Juga si bapak itu teh euy. Aing mah sialna muka dieu aya jeung aya tah pasti bakal dipitah aing mah ka dieu mah. Bapak lain ya euy. Capek euy. Aing istirahat lah. Boga budak teh lilanya nganterkeun cai. Keke. Jang. Woi, dek ka mana? Ka dieu. Mau cai teu? Ayo naon, Pak? Dek ka mana? Ka dieu. Mau cai teu? Henteu. Nah, atuh mau cai. Poho. Oh, baik, Pak. Si Bebel malah kabur ke hete. Baiklah, segan mau cai kayak tadi deui. Sahara rayang teuing aing mah kudu balik deui ka itu kan nyokotkeun cai. Ini yang geus sare aing mah jadi saung Mang Dana di dieu. Kita pugu. Mendingan ge aing mah sare di dieu. Pugu aing mah mimpi bukan menang indah mimpinya. Nyai datang. Akang oge datang. Atas Neng. Tak aya bunga itu nya. Kunaonnya? Iya. Biasanya ini mah ku bunga parabdoma heula we nya da pamikeun bunga mahal mah teh gaduh artosnya. Oh, serius. Sapalkeun we di dieu. Si Akang mah nih romantis. Neng, terang teh. Naon bedana Neng sareng ban serep? Bedana. Tak aya bedana. Si Akang masuk bisa wae. Neng, Naon pepatah saur sinetron mah. Sinetron naon? Dahlan. Dahlan atau adilan. Yo sami keneh lah. Jangan rindu. Rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biarlah dia saja. Rindu. Sama di backsound. Ada siapa jadi lalaki eta?
Neng, Mana? terang ke badana neng sareng lauk. Itu naon bedana? Kami lauk mah tidak bisa hidup tanpa air. Kami akang mah tidak bisa hidup tanpa kamu. Soalnya si Akang mah. Hiji deh. Naon sok hiji deui sok. Terang ke Terang. naon bedana neng ujung mendaki di gunung. Naon atuh terang Kang? Kalau gunung mah didaki, kalau neng mah dicintai. Neng, Naon ya? sebenarnya mah akang teh bade ngungkapkeun cinta ka neng teh. Da izin ti kamari kan. Ungkapkeun we atuh Akang. Apakah kau mau menjadi pendamping hidupku, Neng? Mau Akang. Si Akang ini romantis. Kemananya yang mau cari baik-baik deui kenat ka kolot teh mah haus barang gawe itu barang gawe daek balik mendingan oge capek. Benerna budak lebang mau cai baik-baik deui. Aduh. Oh iya ginanya budak yang ada peureum. Tungguan cai teu datang. Saya blok set waing mah. Iya. Bapak Nah, tuh kudu gawe nyamar abi. kita sehari kita mau cai ngadon peureum di dieu. Tangun-tangun tadi teh keur ngimpi, aduh keur ngalamar awewe diterima tadi teh ku awewe. Aing mah aing ni teu payu ka awewe. Beli ka deui. Sing tadi ngomongna. Naon, Pak? Anjing, jawab maneh ajar sok. Jawab. Tahu sih, bantuan tuh KPR. Aing mere ke mana teh? Euy. Mau. Tare mendingan ge aing mah. Mimpi sugan we panggih ke awewe. Diimpikeun ku urang. Kami di depan. Goreng euy motor anjing. Jadi langsung. Video. Nah, mendingan ge aing mah sare di dieu. Bubuh aing mah ngimpi sugan we. Tuh. Tuh. Lumba-lumba indah. Tuh. Indahnya lumba-lumba kayaknya. Itu tinggal senja itu. Matahari Penikmat tenggelam, senja. penikmat senja. Kang kita nu jadi kapal mana? Ieu teh aya di kapal pesiar nih. Paingan atun kieu. Tinggal leng itu yang Australia itu. Wah, caketnya. Alhamdulillahnya bisa ke Eropa.